Teu ngartikeun indungna keur syuting teh nya we, indung ngetek jadi YouTuber gitu teh. Geuleuh teh YouTuber. Jiga Ria Ricis sugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa lagi di dapur Cek Ikoh. Kali ini kita akan membuat non Cek? Cah kangkung. Cah kangkung cenah pakai udang. Tapi sebelumnya pemirsa yang belum subscribe channel dapur Cek Ikoh, sok di subscribe heula tah diklik tulisan anu beureum di bawah. Gratis pemirsa, henteu bayar, tenang. Bahan-bahanna Cek, naon wae? Bahanna aya kangkung sareng udang terus dibersihannya. Nah, ieu bumbu namanya seperti biasa lah. Kangkung ieu bawang merah, bawang putih, cabai merah sareng ieu cabai rawit, terus aya gula sareng saos tiram sareng eta penyedap. Itu naon itu nu nyempil cikur naon? Ieu mah salahan. tong nganggo cikur nya pemirsa ieu mah eueuh salah nu. Aya wae. Disik-sik pemirsa bawangna. Cetos panas eta minyakna. Abraskeun eta bumbu nu tadi. Sreng. Apina cenah suarana kitu. Sreng. Jerejes gitu. Sudah pemirsa ge meureun geus arapaleun ai masak kangkung mah mun segala di video. Ya kan deh atuh naon da eueuh teh kan imah cah kangkung beda deui kan imah nganggo udang biasana mah kan eueuh oge paling pake oncom, pake naon deui nya naonnya. Geus teu pake naonnya naonnya. Ya pokona mah pemirsa entos apal masak kangkung oge nya teu naonna tingali mah pemirsa da moal dosa. Lalajo deui moal diperkarakeun ieu. Nom, ayeuna lebetkeun udangna pemirsa lebetkeun. Oseng heula setengah mateng mah nya. Da kos ieu cah kangkung teh meureun eueuh mah da ieu mah ngarang lupa ari anu di restoran kos kumaha. Nongtos pernah can masyarakat eta cah kangkung di restoran? Nya pernah atuh. Di restoran mah Ceu wadahna teh nu panasnya dijerejes kitu sia. Di meja teh teh nyaho wadahna teh kos batu teh nyaho naon nya ngaranna. Nya geus atuh cerek nurutan ge ku jeung katelna nya disimpen na meja makan. Kumaha tanong? Boga kitu meja makan make samak oge ah. Mending mau disamakan dengan golena teh. Pemirsa, ieu udangna sina mateng heula nya. Kangkungna mah ulah kada lebetkeun, keisukan dilebetkeunna pemirsa. Oh, nong didenge si nong mah eta mah. Nong ku eueuh ieu rek di eta rek didagangkeun. Di eta we dipincukan make daun payung mah nya. Wah, geus tong rupa-rupa lah dahar we sorangan ah. Nya eueuh teh yang 3 batur atuh kudu jadi awewe teh kudu baka bisa kitu teh naon we jadi duit yang penting mah naon. Tah ayeuna naon urang bereskeun nya kangkungna. Ieu udangna tos setengah matang. Kela kahalangan ieu kamerana. Sok kamerana. Pagelak-gelak ieu dua anak deui. Pemirsa, ieu mah sekedar tipsnya. Pami masak kangkung, ameh kangkungna entong hideung, tah si seuneuna teh rada ageng pemirsa. Agentak kitu tah. Kudu ngagentak, entong meletet. Jadi si kangkung teh engke teh seger moal hideung. Hejo kitu seger mah meureun teu diasakan. Heulah kitu lah kumaha Cek Ikoh. Sayan sakedik pemirsa macak-macak. Gadag macak-macak. Ieu bumbuna nya gulana bereskeun tah kira-kira eta we sasendok teh we kitu. Teras ieu bumbuna. Bumbu ieu we nu praktis lah. Nah, beras sadayana sabungkus ya. Sekarang iya weh saos tiram. Nah, sabungkus ieu sadayana. Ngomong atuh naon cing wae. Kela keur mikir ngomong naon ya. Makanya ditulis kira.
diaduk-aduk pemirsa. Eta naon? Eta kangkung jeung urang. Nih eta nya nih ceupan. Naon? Nong beja-beja euceum masak ieu. Teu gaya cenah ceu iko eta kangkung nih dikurangan biasa ge dioncoman. Beja-beja ka saha atuh? Nya bisi neng masak sok comel kamu mah. Wah. Rek ngasaan ceu? Nya atuh kudu. Sok si kurang naon gitu tah. Atuh nong tiupan heula. Pas nong, ece bisaan pas. Bisaan cek sorangan cek sorangan pas, cek sorangan bisaan cenah. Memasak soranganna. Ya tuh dah entah ya muji we sorangan. Tak kedap we pemirsa, kangkung nama 5 menit. Meh aya karasa nyakrek-nyakrekna gitu. Tuh pemirsa, hejo kan pemirsa? Hejo, jadi pemirsa, lihat pemirsa, mantap kan pemirsa? Gurih pedas gitu, enak. Eta budak ngagoroan we, cek aya ngejajan. Teu ngartikeun indungna keur syuting teh nya we, indung ngetek jadi YouTuber gitu. Geuleuh teh YouTuber. Jiga Ria Ricis sugan. Cek ngaraosan nya. Sok. Biasa ah, ieu na tah. Jeung kangkungna atuh nu. Kela engke hese kangkungna mah engke di ditu, di tukangan kamera ya nama tuh hese. Bukan tadi pipir di pirgo, pipir bari cingogo. Mana? Asin tuh masakan tapi mantap.